أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا درج النبي مصطفى رسول المرتضى سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله المصطفى صلى الله عليه وسلم وآبائه وأمهاته وآله وصحبه وزوجاته وذريته وآل بيته الكرام شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ثم إلى حضرة الشيخ محمد وجميع بندني وإلى حضرة الشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي ونفعنا بعلومهم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي Sulamullah. Mirqatu suudi tasdik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hari ieu eta hiji pasal fi sifatillahi ta'ala dina mertelakeun pirang-pirang sifat Allah ta'ala wa rasulihi jeung rasul Allah wa bisam'iyati jeung mertelakeun pirang-pirang sam'iyat. Yajibu wajib wujuban kalawan wajib muhattaman wujuban muhattaman kalawan wajib anu muhattam. Jadi lebih keras gitu. Tolab jazim nate lebih keras gitu, wajib muhattam. Ala kafatil mukallafina kasakabe jalma mukallaf. Ai jami'ihim tegasna sakabehna mukallafin naon ad-dukhulu asup fi dinil islami dina agama Islam. Wajib ka sakabeh mukallaf asup dina agama Islam. Kabeh ulanjutna. Tapi itu aya pemaksaan. Anu saeng ka konsekuensina najan teu aya pemaksaan nya anu teu Islam mah geus tubuh tempat balikna neraka gitu. Wa huwa sareng ari ieu ad-dukhulu fi dinil Islam eta syahadatu an nekatkeun kana zanyana tingkah jeung kalakuan eta la ilaha teu aya di pangeran anu diibadahan illallah wa angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan jeung sanyana Kangjeng Nabi Muhammad eta Rasulullah utusan Allah. Wal iqraru sareng iqrar bima kana perkara janu geus datang Nabi bihi mawa ma min indillahi ti sandingan Allah. Wasubutu sarang tetep ay al mulazamatu tegasna tetep fihi dina dinil Islam ala dawami netepan kana salawasna bila in kita in kalawan henteu pegat-pegat
ilal mauti dugi ka maut alal islami netepan kana Islam. An Ali radhiyallahu anhu katampi ti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu annauzanya na Ali eta qala Ali tamamun nikmati ari sampurna nikmat eta al mautu maut alal islami netepan kana Islam. Waltizamu ma ay qabuluma jeung narima kana perkara ay syai'in tegasna perkara lazima anu tetep ieu ma ay sabata tegasna tetep ieu ma alaihi ka ieu al mukallafin kana alna alaihi ka ieu al ay kafatil mukallafin tegasna ka sakabeh mukallafin minal ahkami nyatana pirang-pirang hukum wajib narima kana perkara anu tetep ka eta mukallaf nyaeta wajib narima kana pirang-pirang hukum. Wahia sareng ari ahkam eta mah perkara bayanahu anu geus ngajelaskeun kana masaha Allahu ta'ala Allah ta'ala lana ka kami atawa ka urang sadaya ala lisani nabiyihi melalui lisan nabina Allah mimma tina perkara ya ta'ala ku anu cumantel ma bi af'alil mukallafina kana pirang-pirang padamelan mukallafin wa huwa sareng ari ieu ma bayanahu eta al wajib wa sunnatu jeung sunnah wal mubahu jeung mubah wal makruhu sareng makruh wal haramu sareng haram. Fa bimma mangka enta tetep tina sapalina perkara yajibuan wajib naon ilmuhu nganyahokeun ieu ma ay ma'rifatuhu tegasna nganyahokeun ma wa antiqaduhu sareng nekadkeun ma bil qalbi ku hate mutlaqon kalawan mutlak ay fi sholati tegasna dina salat wa ghairiha jeung lian di salat wa nutku jeung wajib ngucapkeun bihi kana ieu ma bil lisani kulisan fil hali dina pada harita ay fi hadzal waqti tegasna dina ieu waktu ingkana lamun bukti natik jalma anu ngucapna ay annatiku tegasna jalma anu ngucapna eta kafiron kafir ay aslian tegasna bangsa asal au murtadan atawa murtad. Da urang mah indung baba Islam gitu atuh urang oge Islam wa ingkana muslimaini pamuslimun cenah masalah maulud teh kan lamun indung bapakna Islam mangka anakna ge pamuslimun cenah mangka muslim antunya wa ila jeung lamun teu kafiron biangkana kalawan bukti ieu natik eta musliman muslim papi sholati mangka ngucap dina salat ay fit tasyahudi tegasna dina tasyahud
famimma yajibu ilmuhu asyahadatani ari dua syahadat. Pasyahadatani mangka ari lapad syahadatan eta mubtadaun mubtada muakharun anu dipandeurikeun. Wa mimma yajibu sareng ari lapad mimma yajibu eta khobaruhu khobar mubtada khobar muqaddam. Wa yajuzu sareng wenang naon ayakuna bukti naon asyahadatani naon asyahadatani lapad syahadatani eta khobarun jadi khobaru mubtadain jadi khobar tina mubtada mazupin anu dibuang. Wa mimma yajibu sareng ari lapad mimma yajibu eta fi mahallil hali tetep dina tempat nahal. Wa takdiru sareng ari takdirna eta fal wajibu lapad fal wajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu wan nutqu bihi asyahadatani hala kaunihima ba'du ma yajibu. Itu takdirna teh. Takdir tina yajuzu ayakuna asyahadatani khobaru mubtadain mahzufin gitu. Pal wajibu mangka ari anu wajib naon ilmuhu nganyahokeun emah wa i'tiqaduhu jeung nekadkeun ma wa nutku jeung ngucapkeun bihi kana ma eta asyahadatani dua syahadah hala kaunihima dina tingkah buktina ieu syahadatani eta ba'doma sapalihna perkara yajibu anu wajib ieu ma kama saperti katerangan qalahu anu geus ngucapkeun kana emas saha Muhammad al-Hisni. Wa huma sareng ari asyahadatani tasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa yustaratu sareng disyaratkeun naon ayatia yen tanga datangkeun jalma bihima kalawan syahadatani mutawaliyataini bari anu tuluy-tuluy duanana murattabataini tur anu disusunkeun duanana wa ayantiqo sareng yen tak ngucap jalma bihima kalawan syahadatani bil arabiyati ku bahasa Arab lil qadiri kajalma anu mampuh alaiha kana arabiyah ma'a ma'rifati maknahuma sarta nganyahokeun kana maknana syahadatani. Alama kitu sote nurutkeun perkara katerangan nabaha anu geus ngelingan ala zalika kana itu ayanti qobi mabil arabiyah lil qadir alaiha ma'a ma'rifati maknahuma saha Syaihu Ahmad Az-Zahid wal alama Muhammad Ar-Ramli. Wala budda jeung teu meunang teh maujud min takriri syahadati tina ngabolak-balik lapad syahadah ilam yakun lamun teu bukti eta hunaka dina itu tempat naon atipun anu ngatapkeun wa illa jeung lamun henteu ilam yakun hunaka atipun
kafa mangka cukup. Naon labdu ashadu lapad ashadu al awalu anu awal bikhilafil adani kalawan beda jeung adan labuda teu meunang eta maujud fihi dina adzan minal ityani tina ngadatangkeun bi ashadu kana lapad ashadu marrotaini kalawan 2 kali. Marrotaini hakadanya gitu satuluyna. Qalahu geus ngucapkeun kana za sa Ibnu Qasim Ibnu Qasim wa tabi'ahu jeung turut ka Ibnu Qasim saha al-Ananiyu Sya'anani. Wa qararahu jeung geus netepkeun kana ieu za dina hakaza sa Syekhu Atiyatu Syekh Atiyatu tegasna si Atiyah. Wa tamada jeung geus ngamutamatkeun sa Asy-Syibromalisi Syekh Syibromalisi anau kana zanyana tingkah jeung kalangkuan eta labudda teu meunang eta maujud min takriri syahadati tina ngabolak-balik lapad syahadah una di dieu aidon bari saperti fil azan gitu. Wala kafa jeung teu cukup naon la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah khilafan kalawan ngabedaan dibandihim kasapali ulama. Wala buddha sareng teu meunang eta maujud fil Isawiyyi di bangsa Isa teh di bangsa Nasrani naon aya kula ngucap ieu jalma ila jami'il khalqi kana lapad ila jami'il khalqi ba'da qaulihi dina sabada ucapan jalma Muhammadur Rasulullah lapad Muhammadur Rasulullah afada geus maedahkeun zalika kana itu labuda fil Isawi saha Syarqawiyyu Syekh Syarqawi lamun Nasrani ditambahan ila jami'il khalqi cenah Muhammadur Rasulullah ila jami'il khalqi wa hadza sareng ari ieu mazkur tentang lapad asyhadu eta bi khilafi tasyahudis sholati tetep kalawan beda jeung tasyahud salat. Fala buddha mangka teu meunang teu eta maujud fihi dina tasyahudis shalah min dzikril wawi tina nutur wawu baina syahadataini dina antara 2 syahadah. Wala yustaratu sareng teu disyaratkeun naon labdu asyhadu lapad asyhadu asaniatu anu kadua fihi dina ya tasyahudus shalah balil jam'u balik ta'ari ngumpulkeun bainahuma dina antara 2 syahadah wal wawi jeung wau eta minal akmali tetep tina sapalih kasampurnaan. Wa inna malam yusanu jeung pastina teu disunatkeun naon al ityanu
ngadatangkeun bil wawi kana harap atap wawu bil azani dina azan wa in hukima jeung sanajan dihukuman naon bi islamil muazzini kalawan islamna muazzin li annahu karna sanyana tingkah jeung kalakuan eta tuliba disupri min huti al muazzin naon iprodu kulli kalimatin mencilkeun satiap kalimah binapasin kalawan sanapas itu wazalika sareng ari itu li annahu tuliba minhu iprodu kulli kalimatin eta yunasibu ngamunasabahan zalik tarkal atfi kana ninggalkeun atap apa dahu geus maedakeun kana zalik sa Suhaimi Suhaimi wa mana asyhadu an la ilaha illallah wa ta'lama yenta antu lima yenta ngayakinkeun anjeun wa tatakida jeung nekadkeun anjeun wa tumina jeung ngimankeun anjeun wa tusaddiqa jeung ngabenderkeun anjeun bi ayakula kalawan yenta nyarita ngarattab naon qalbuka hate anjeun raditu kana lapad raditu an kana sanyana tingkah jeung kalakuan raditu ridho kaula an kana sanyana tingkah jeung kalakuan ae annahu tegasna sanyana tingkah jeung kalakuan ae al halu wasya'nu tingkah wasya'nu jeung kalakuan eta lama budak teu aya anu diibadahan bihaqqin kalawan hak ae bimutabikin tegasna kalawan anu ngakuran lil waqi'i kana buktina laya juzu anu henteu meunang naon inkaruhu ngainkaran hak sabitin anu tetep bihakin sabitin anu tetep fil wujudi dina wujudna illallahu angin Gusti Allah al wahidu anu hiji al ahadu tegasna anu hiji ay aladi tegasna zat layata jazzau anu henteu ngajuz-juz ieu ladi atawa layu tajazzau anu henteu dijuz-juz ieu ladi walayun qasamu jeung teu dibagi-bagi ieu ladi fahuwa mangkari Allah eta wahidun hiji fi zatihi dina zatna Allah wa sifatihi jeung pirang-pirang sifat Allah wala yahullu jeung henteu nempat Allah fi mahallin dina tempat al awalu tur anu awal ay alladzi tegasna awal la ibtidaa anu teu aya kawitan eta li wujudihi kana wujudna ieu ladi al qadim wa anu qadim ay alladzi tegasna al qadim la yakunu anu teu bukti naon wujuduhu wujudna ieu ladzi eta min ghairihi tetep tisalian ti ladzi
anu qadim anu teu diayakeun ku batur gitu. Al hayyu tur anu hirup, al qayyumu tur anu jumeneng kalawan datna, ai allati tegasna zat yakumu anu ngadeg ieu ladi binafsihi kalawan datna ladi. Wayastagni sareng teu butuh ieu ladi an ghairihi tisalian ti ladi. Fala yata'alaku mangka teu cumantel naon kiwamuhu jumenengna ieu ladi atawa ngadegna ieu ladi bisyai'in kana suatu perkara. Wa yata'alaku jeung cumantel bihi kalazi naon kiwamu kulli syai'in ngadegna sakabeh perkara atawa jumenengna sakabeh perkara. Al-baqi anu tetep ai alladzi tegasna zat la yazulu anu teu leungit ieu ladzi ba'da pana'il khalqi dina sabada ruksakna makhluk. Ada imu tur anu langgeng ai alladzi tegasna zat la tughayyiruhu anu teu ngarobahkeun kaladzi naon al auqatu pirang-pirang waktu. Al khaliqu tur anu nyiptakeun aya mujidul makhluqati tegasna anu ngayakeun pirang-pirang makhluk. Alati tegasna makhluqat hiya anu ari lati eta al akhwanu makhluk anu aya minal adami tina eueuh. Ar-raziqu tur anu ngarizkian ay al-qasimu tegasna anu ngabagi likulli hayyin kasakabeh anu hirup anu ngabagi rizki gitu. Likulli hayyin kasakabeh anu hirup ila ayyamuta dugi ka maot ieu kulli hayyin makana perkara yakumu anu ngadeg ieu ma batinahu kana batina kulli hayyin wa zahirahu jeung kana zahirna kulli hayyin minal yakini nyatana berarti jadi nyatana min bayaniyah nyatana yakin wal ma'arifi wal maskani wal malbasi wal kuti anu ngadeg dina batin yakin ma'arif dina zahir maskan malbas kut rizki hungkul eta teh kabeh gitu. Wa ghairi zalika jeung lianti kabeh al alimu tur anu uninga ay alladzi tegasna zat ilmuhu anu ari ilmu naladzi eta ghairu mustapadin henteu meunang ngalapaidah. Wa ma'lumatuhu sareng ari anu kauninga tina mustapad eta ma perkara laha anu tetep kana maklumat minapadin nyatana beak. Sehingga ilmu na Allah ber mustafad jadi moal beak-beak. Al qadiru dari mustafad ma anu geus masyhur nu kauninga malaha minapadin gitu.
al qadiru tur anu pawasa alladzi ayalladzi tegasna zat la yamtani'u alaihi jalilun wala hakirun la yamtani'u anu henteu nyegah alaihi kaladi naon jalilun anu gagah wala hakirun jeung henteu nyegah anu hina moal kahalangan itu kemampuan Allah kunu gagah kunu hina kunu kumaha bae Allah tetep qadir maksudnya gitu al fa'alu tur anu loba midama lima kana perkara yuridu anu ngersakakeun ya Allah ayla yujizuhu tegasna teu ngapeskeun ka Allah naon syai'un suatu perkara yuriduhu anu ngersakakeun Allah kana syai' wala yamtani'u jeung henteu bisa nyegah minhu anti Allah naon syai'un suatu perkara talabahu anu nyuprih Allah kana syai' ma ari perkara syaa anu ngersakakeun sa Allah Gusti Allah wujudahu kana wujudna ma eta kana bukti ma ay wajada tegasna aya ma wa ma jeung ari perkara lam yasha anu teu ngersakakeun Allah wujudahu kana wujudna ma eta lam yakun moal bukti ay lam ma ay lam yujad tegasna moal katimu ieu si ma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wala haula jeung teu aya daya upaya eta maujud aya la qudratan teu aya tegasna teu aya kamampuan eta maujud kalau harakata jeung teu aya harokah eta maujud wala quwata jeung teu aya kakuatan eta maujud ay wala istitaata jeung teu aya mampu eta maujud illa billah mampu taat eta maujud illa billahi angin kalawan pitulung Allah al-aliyyi anu maha luhur arafi tegasna anu luhur naon asya'nu tingkahna al-azimi tur anu agung ay al-jalili tegasna anu agung al-kabiri sarua gitu anu agung ma'azubin anu kasipatan bikuli kamalin kalawan sangkabeh kasampurnaan layak lamuhu anu teu ningakan ieu kamal illa kajaba saha huwa Allah kal hilmi saperti hilim wal judi jeung jud hilim nyaah peduli wal judi jeung bageran wa ghairi zalika jeung lianti kabeh wa kasifatil ma'ani jeung saperti pirang-pirang sifat ma'ani wa iya sareng ari sifatil ma'ani eta al qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basaru wal kalamu munazzahin anu dibersihkeun ay mubarain tegasna anu dibebaskeun wa mubadin jeung dijauhkeun an kulli naksin tina sakabeh kakurangan wa huwa sareng ari kulli naksin eta razilatu kahinaan kal umyi saperti lolong wasomami jeung torek wa kulli ma jeung sakabeh perkara khutira anu dikaretegeun mabil bali ku hate min sifatil hawadisi tina pirang-pirang sifat anu anyar laisa teu aya eta kamislihi misil Allah laisa teu aya eta kamislihi misil Allah kaf jaidah ay Allah tegasna Allah
naon syai'un suatu perkara. Ai mumkinun tegasna perkara anu mungkin. Sawaun eta sarua kana bukti sy eta maujud dan maujud au makduman atawa makdum. Kagok lah salite. Wa huwa zarang ari Allah eta samiu zat anu ngadangu lil aswati kana pirang-pirang sora wazawati jeung kana pirang-pirang zat bila uzunin kalawan tanpa cepil ngadangu kana sora jeung ngadangu kana zatnya kumaha cenah ngadangu kana zatnya itu urusan Allah. Al basiru tur anu ningali lidzalika kana aswat wazawat bila ainin kalawan tanpa soca sora wae ganti ngali nya kumaha ningalina nya teu kumaha Allah bae mikiran ningalina Allah. Apa bila ainin orang mainnya fahuwa mangka ari Allah etal qadimu anu qadim ay alladzi tegasna zat la awala anu teu aya kawitan eta maujud lahu ka Allah falam yakhluk mangka henteu nyiptakeun Allah nafsahu kana zatna Allah wala khalaqahu jeung teu nyiptakeun ka Allah saha goeruhu salian Allah. Moal betah mikirna gitu. Lamun Allah diciptakeun ku nyalira moal betah mikirna. Teu kaharti gitu. Mata palam yakhluk nafsah wala khalaqahu ghairuh. Wa ma sareng ari perkara siwahu anu salian Allah eta hadisun anu anyar. Ay maujudun tegasna anu maujud ba'da adamin dina sabada eueuh. Wa huwa sareng ari Allah eta al khaliqu zat anu nyiptakeun li jami'il kainati ka sakabeh makhluk. Wa masarang ari perkara siwahu anu salian Allah eta makhlukun diciptakeun lahu ku Allah Ta'ala. Wa kalamuhu sareng ari kalam Allah eta qadimun anu qadim aila awala teu aya awal eta maujud lahu kana kalam. Wa haqiqatuhu sareng ari hakikat kalam eta latu oropu henteu kauninga ieu hakikat lana ka kami. Kasa iri sifatihi saperti sasesana pirang-pirang sifat Allah ay baki sifatihi subhanahu maha suci Allah wa ta'ala jeung maha luhur Allah min sifatil ma'ani tina pirang-pirang sifat ma'ani fa innaha mangkasanyana sifat eta qadimatun wala na'rifu jeung teu nyaho kami haqaiqah kana pirang-pirang hakikatna ieu sifat li annahu karna sanyana Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala eta mubayyinun anu ngabedaan ay mukhalifun tegasna anu ngabedaan di jami'il makhlukati ka sakabeh pirang-pirang makhluk
Fidzati dina zatna wasifati jeung pirang-pirang sifatna wal afali jeung pirang-pirang padamelana. Sakitu heula kangena. Ada teh enak body wallahu a'lam bishawab.